Masya Allah matak naon nu geus rapi mah tinggal dirapihan deui evaluasina tinggal ngabeberes ulah hajujian kacau ieu kan hajujian kacau kan ye kembali deui ka asal deui kacau di kitu-kitu mah kumaha perbedaan Muhammadiyah dan NU perbedaan menonjol perbedaanna lain nyatuna FPI hasil ieu henteu nu menonjolkan perbedaan anak HTI ieu menonjol kiai anu mah ieu kiai anu mah jadi ribut titah kitu apa henteu sih kok jadi kaributan sih urusan ibadah matak naon atuh boga wilayah ngahijikeun ulah jadi karibut ulah teu dititah ribut hijikeun pengetahuanana coba urang deuleu bulana nu deuleuna nu jelas ulah mata kica-kica nu deuleuna tuh si eta mun diajak kudu mah ulah kukulan geus diajak sabarakali kan ka ditu ulah deuleu sia mah teu percaya ka mata sia mah bangun geus mah mata leutik ieu mah teu beres sama bangsa lulak lirik kana lamun aya androk nyingsat kadeuleu bangsa bulan moal mal kadeuleu ulah jadi hajub nu menonjol perbedaan anak. Nah, tinggal disimpulkan aya naon sih nu menonjol perbedaan ibadahna ka Allah kitabna aya. Kok menonjol perbedaan anak? Nah, berarti muatan kan. NU boga kepentingan, Muhammadiyah boga kepentingan, FPI boga kepentingan, HTI boga kepentingan. Walaupun di deuleu kukula FPI mah lillah kadeuleuna. HTI lillah kadeuleuna. Nu boga kepentingan NU jeung Muhammadiyah. Ributna sebab eta mah teu ngaributkeun tah mah hanya ngajelaskeun alal hakiman teu berat ka FPI teu berat ka HTI tapi nu jelas nyana ngajelas-jelaskeun nu ribut ieu tah pada gorenganan hayang kursi atuh bebeja di imah tuh tinggal aya nu beulah tinggal diketrokan kursina teu iman teu butuh kursi teu butuh tumpakan kursi eta keur carita kamari mah geus rapi deui urang bersyukur alhamdulillahirabbil NU geus rapi deui Muhammadiyah geus rapi deui organisasi nusajan kiai geus rapi deui ulah pasina tuh jadi ibadah ka Allah jadi pasini tungtuna mah urang teh di bulan Ramadan tuh menang ganjaran bae ribut malulu nyaritakeun hilal bae hilal jadi nama tungtuna mah pan urang wah bikin tambah senep anu dikunci pan tuh menang lebaran kunci nomor lockdown can geus dikunci itu menang lebaran yang lebaran besok hari ini tidak boleh kunci geus lebaran tuntuna di lapangan di mushola anu di imah jeung anak pamajikan bae lebaran aya nu geus lah cenah urang mah teu kudu salat lebaran lah jadi kunci masjidna nyieun huru hara lain hayu atuh ibadah ieu masjid di non gitu ngaranna boga keyakinan nu ieu mah pa ieu nu ieu mah pa isuk masjidna eta na ngabangunkan babarengan atuh deuk ibadahna ka Allah atuh umumkeun mah sakunaon ku DKM yang lebaran hari ini dipersilahkan masjid mah bukan punya saya punya Allah yang lebaran besok silahkan eta lempeng ngaran DKM na mantak DKM anu kamari ngonci ku galedeg wah cenah kieu esuk macam-macam bae ku galedeg teh ieu na hatena galedeg teh kepentingan eta galedeg karena galedeg sing jelger galedeg nu asup ka dieu ces eta nu bahaya mah ces atuh hitut ge nu ces nu bahaya mah asa ngaji ka mana bae si heran aing mah tah aing ngeunaheun aing ngaji jeung nu bodoh kieu ngeunaheun jeung nu susah urang asa ngahiji teh kitu tah ngaji teh sebagai jeung nu bangsa nu sugih nu pamarentah nu sugihna nu sugih asa aing atau pemerintah orang tuh bisa tapi ikut gimana lah balok teboga bentang teboga iya doang guys keluarga di sulang kayak gitu tuh tengah hiji sih tuh matanya sipit itu ay bulan teh kadele ay susu kadele Al-qamaran wa qaddarahu manazila Allah nyieun manzila kemudian nyieun darajah kemudian nyieun
disebutkeun garis khotul istiwa madarul itidal lamun dijelaskeun perputaran-perputaranana geus aya kabeh ge dina tafsirna sabaraha kecepatan bumi sabaraha kecepatan matahari kecepatan bulan samsun syara mirikhu fadzahali zuhal sabaraha kabeh geus aya kecepatan-kecepatanna kebesaran-kebesaranana geus kahitung teh masyaallah karim maha kawasa Allah maha agung Allah maha segala-gala Allah iyalah wa qaddarahu manazil. Jadi batur aya nu membidangi tentang manazil sebab kullun fi falaki yasbahun wal qabar qaddarnahu manazil hatta ada kalau jinul qadim. Gusti Allah teh yen panon poe ngadamel bulan tur aya manzilah-manzilahna dengan maksud litalamu adada sini lawal hisab tujuanna supaya anjeun nyaraho ulah bararodo kana hitungan-hitungan tahun wal hisab jeung waktu urang teh aku hari jadi nyaho ku ayeuna panon poe jadi nyaho sadetik jadi nyaho samenit jadi nyaho sajam masyaallah 60 detik 1 menit 60 menit 1 jam tuh kan 12 jam nahar 12 jam lail didinya lah bakal berputar matahari ai matahari jeung bulan leuwih cepat bulan masa bulan sakali datang ka titik aslina porosna nah kutubna tapi palon poe mah satahun sakali jadi beda antara perputaran bulan jeung putaran matahari nu mentak dijelaskeun ku Gusti Allah wa qaddarahu manazila Allah mastikeun kana manzilah bulan ditalamu adada sinina wal hisab supaya anjeun nyaho kana bilangan tahun bilangan jam wari urang nyaho poe naon ieu poe Minggu kamari poe Sabtu gajian apa henteu wallahu alam masa depan buruk wari suram lantaran can jelas ieu teh kumaha-kumahana sedengkeun didinya begitu kurang dibaca teh aya aturan-aturan anu kurang saregep nah iyalah aturan Mendigus Law penyanyi tama goblok ya selalu ngomong dia nah iya aja sari aing sari mah engge kodon haju sakasih Gus Law nah iya naon kitu ngaranna teh gak jadinya urang teh sapoe sajam samenit aya aturanana darjah teh eta situna dakikoh 60 dakikoh sadakikoh situna sawani detik berarti 60 detik 1 menit 60 menit 1 jam darjah ngaranna geus kurang lamun dipetakeun bakal kanyahoan ieu darjah awal darjah 2 darjah 3 oh 12 darjah 24 darjah berarti sapoe ting ieu kabeh aya manzilahan wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinin urang ku ari jadinya ku ari naon poe Minggu jam sabaraha ieu jam 10:10 kacan eureun cenah kieu kumaha aing bae atuh jauh kan tuh akibat lah lewat teuing demo kan padahal ngadahar uduk geus 2 piring kan eseng mah jelema tah tuh kan nyaho kamari poe Sabtu isuk poe Senen tuh aya seminggu aya sebulan nah engke kan aya anu dibayarna saminggu sakali aya anu dibayarna sabulan sakali aya anu dibayarna engke sapoe sakali aya anu dibayar kerja di mana dibayar lamun lambat pembayaranna teh meunang demo eta kan waktu ngaranna teh ada desinin wal hisab tuh kan ya itu menang aya pesangon jeung deui tidak ada santunan manehanana engke deuk cilaka di jero pabrik deuk di luar pabrik eta mah geus teu tanggung jawab bos kan geus jelas ya iyalah
Guslow. Ya Allah, ali talamu ada dasidin. Urang jadi nyaho guarit ya ka umur urang. Akibat aya naon eta? Aya bulan di talamu ada dasidin wal hisab. Dengan perputaran di manzilah urang kuari ngitung. Ente lahir tahun seberapa? Oh, berarti geus sekian tahun. Heeh. Ente jadi nyaho ta urang? Oh, urang teh kuari geus 50, 55. Manjep di tahun sabaraha lahirna? Oh, nu nyaho. Oh, nu nyaho nya mah lahirna. Nanyakeun ka mana? Mah aya jeung pendi lahirna, nya nama lahirna bareng jeung eneng. Teh jawab poe na eneng eta tah. Masyaallah, teh sini di heran mah. Jadi jelema nyaho ka eneng eta teh sabaraha ta umurna eta si eta. Lita'lamu adada sinin wal hisab. Guys, urusan tahun-tahun tadi teh kepentingan akan loba. Nya, baheula replita akibat aya bulan lita'lamu adada sinin. Pelita per tahun. 1, kedua, ketiga, keempat. Replita membangun bangsa jeung negara. Terus ke belah dieuna. Dengan 5 tahun. Nah, memaksakan hayang 2 kali. Masalah. Bahkan kudu demo urang kebehan ke Jakarta mempersilahkan untuk jadi raja semaunya dan seumur hidup. Gitu kudu nama. Intinya bagus. Iya, kata kanyawana mah ada dasini. Wal hisab waktu urang moal nyaho ka waktu urang menuh bulan. Masyaallah. Panon poe moal nyaho. Urang nyaho waktu subuh, urang nyaho waktu duha, urang nyaho waktu zuhur, urang nyaho waktu asar. Maghrib atau sholat nanti iya nyaho doang. Betul kan? Si anak orang umur sabaraha nyaho lahirna teh malam anu tanggal sekian bulan nyaho aya ti mangsana. Eta wal hisab. Kemudian Ramadan tanggal hijina iraha. Kemudian lebaran tanggal hijina iraha, wukuf tanggal hijina iraha. Ya Allah ya Rabb. Iyalah aya panon poe jeung bulan. Andai kata Gusti Allah nyen panon poe teh 2 jang berang hiji jang paranti peuting hiji atuh peuting 2 nu hiji jang paranti peuting nu hiji jang paranti berang atuh balai peuting atuh kabeh nyorot kabeh ayo siawal masyaallah wa ja'alnakum naumakum subata wa ja'alna an-nahara ma'asya. Ya Allah ya Rabb. Geus kurang kumaha deui? Gusti Allah geus ngajelaskeun. Pohara. Geus mere ka marane kabeh peuting jang istirahat wa ja'alna naumakum subata. Berang wa ja'alna al-laila libasa. Peuting jang paranti istirahat. Engke basa ketenangan sare wa ja'alna an-nahara ma'asya. Berang jang ikhtiar neangan kehidupan anu bener neangan anak ka sawah ladang ka gunung neangan kayu ka pasar ka kantor wa ja'alna an-nahara ma'asya. Tuh mantak baheula mah geura balanja besi ka magriban tutup geus teu buka deui we kuari mah terus-terusan 24 jam dek belanja iraha bae baheula mah tilok aya urang meuli wudu peuting malaya esuk-esuk wudu bah kuari mah jam 12 jam 1 wudu kere akhir zaman masyaallah karim malaya baheula urang meuli wudu peuting sore malah esuk wudu mah kuari jam 12 jam peuting wudu aya kene berarti jelema buang kawara kabeh aturan maksudnya ya Allah ya Rabb. Balanja walau gara balanja ka warung besi kaburu magrib. Besi teh besi kepenting urang butuh aya tamu aya naon balanja na beurang. Asal geus tutup geus selesai. Teu bisa balanja peuting teu meunang sebab naon? Al-Qur'an ge ngajelaskeun wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna naumakum subata. Geus lamun jelema peuting pake dagang menyalahi aturan Al-Qur'an. Al-Qur'an geus ngajelaskeun istirahat atuh peuting mah. Mantak aya tahajudan, aya nu dagang ti peuting ira tahajud. Nu tausiah ge eta teh dagang kene. Teh tahajud. Atuh deres cenah mah tausiah isya, doe naon teu tahajud henteu.
Teuing parah sia mah. Belain ngabela tuh mau gitu. Dijelaskan Masya Allah. Iya. Wahara li ta'lamu adada sinin wal hisab. Urang boga janji, yuk urang kawin, kita mengarah ke pelamunan. Oke. Pelaminan pelamunan. Ayo, ya tentukan tanggal berapa, hari apa dan bulan apa. Itu kan li ta'lamu adada sinin wal hisab. Ayo dek naon bae ge, Masya Allah maha kawasa. Di samping eta aya rahasia anu urang teu nyaho. Di antarana lamun ieu panon poe tatangkalan bakal kacau kejen gugum lagi. Tatangkalan buahna moal beres. Rahasia anu urang teu pernah membongkar. Di samping eta bulan lamun hiji buah teu kasorot ku bulan. Nah ieu ge bakal rasana moal bagus. Sorotan-sorotan bulan eta terhadap bubuahan ieu menggandung leuwih tibatan panon poe. Namun kurang dibaca hikmah-hikmah natina bulan teh sorotan sinar bulan anu dibahasakeun di dieu nur bulan mah tapi panon poe mah giat beda bahasana giaan mah leuwih dahsyat sorotna nur leuwih handap tetapi dibalikeun kana hikmahna nur bulan lamun nyorot kana dangdaunan jeung bubuahan leuwih dahsyat tibatan giana panon poe. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah karim. Geus bulai ku ari urang berbicara kana hikmah. Aya deui ke tafsirna tentang hikmah-hikmah antara bulan jeung panon poe. Di samping manzilah-manzilah aya ngaran-ngaranan, eta teh ngaran-ngaranan teu sembarangan pake ngaran-ngaran eta lantaran wajah tasmiyahna terhadap manzilah ngabogaan hikmah-hikmah. Masya Allah karim. Iya Al-Quran namun kurang dibaca geus dibaca dihartikeun geus dihartikeun didalemi ku urang bakal muringkak bulu ku saayat bae geus ku hari urang nyaho panon poe bulan aya manzilah sanggeus sakitu darjah kemudian tadi teh geus dijelaskeun ku urang teh burut pohara amat tanyakeun atuh nangieun saha nangieun Allah percayakeun atuh ka Allah Sang Maha Khaliq. Urang neangan Sang Maha Khaliq, neangan Khaliq da di mana? Moal aya selain daripada Allah. Berarti wujud mutlak Allah Sang Maha Pencipta. Sanggeus da wujud mutlak Sang Maha Pencipta, Allah teh aya al-awwalu wal-zahir wal-batin, al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Kunaon Allah nu aya teu pernah karasa ayana. Teangan aya ilmuna. Supaya urang ibadah teh mata hate urang teh pancen ka Allah. Urang maca Quran teh asa mukalamah jeung Allah teu kudu cara Kangjeng Nabi Musa di Gunung Tursina. Urang maca Quran teh seakan-akan urang keur ngobrol jeung Allah. Pas urang maca shalawat seakan ngobrol jeung Kangjeng Nabi. Ayakeun di jero hate urang kocan aya ganjelanana. Ulah aya karesep selain daripada Allah. Piceun karesep masih wallah ngaranna tajarrud. Tajarrud masih wallah. Eueuhkeun geura. Urang teresep kana dunia sederhanakeun, urang teresep ka makhluk sederhanakeun, urang teresep kana jabatan sederhanakeun, urang teresep kana kitu keagungan sederhana, hubul mal hubur ya sederhanakeun. Datang ka eueuh bakal katempo kalbu urang bakal nempo kana wujud Allah nu nempona basirah. Ngan lain ku mata ieu ku ieu katempona. Mata ieu mah moal bisa la tudrikul absar wala yudrikul absar. Moal kadeuleu Allah mah di dunia mah. Tapi Allah neuleukeun urang. Allah mah neuleuh terus ka urang. Laisa baini wa bainaka hijabun cak Allah antara aing jeung sia. Halang sia teh dek neuleuh ka aing. Halangna loba. Halangna loba boro-boro. Nanaon ieu mah sapeda kempes beresep. Sapeda kempes beresep. Geus dikieu-kieu bae we kempes teu bisa dipake ka aje. Jang naon atuh maji teh mah kempes lah teu dibawa bae. Ih jang naon dibawa ka Madura. Oh, di kilo. Tuh kan beres bae naon bae geus. Aya ilmuna berarti dina ilmu hisab, ilmu hitung. Wari urang kana hikmah, naik urang kana ilmu tasawuf.
mulai geus eueun dideuleu ngaji teh ngaji we hayang menang ridho Allah, salat teh salat teh hayang menang ridho Allah, teu aya muatan-muatan naon hiji be Allah, sebab asal hati Allah digerakkeun ku Allah dek ka Allah, isin ke di akhirat. Lamun urang ngaji aya muatan selain Allah, meureun ditanya sia teh ngaji baheula teh aing pan nyaho boga kahayang selain aing, sia teh salat pan aing nyaho sia teh boga kahayang selain salat. Urang lamun dikitu-kitu di hareupeun umat, di hareupeun jelema isin pan bersihan. Isin komo urang jadi raja, urang jadi presiden, jadi wakil, jadi gubernur, jadi bupati, bakal ditanya ainal muluk, mana raja coba? Cek Gusti Allah, kadieu geus rahayu. Raja empot-empotan kabeh. Embung ngadep sebab naon? Tanggung jawab di hareupeun Allah. Eta kan raja dunia, urang raja rumah tangga. Kumaha menghadapi urang ka pamajikan, ka anak, ka incu, urang sebagai rajana. Pernah tah urang dituturan pamajikan urang nu teu salat teh supaya salat atau diantep ku urang, eta tanggung jawab urang sebagai raja. Anak urang anu teu masantren dijejeukeun kana sakola hingga teu nyaho kana syariat-syariat, bakal ditanya ke di akhirat, kuari maneh jadi insinyur, kuari manehana teh jadi DPR, tapi engke di akhirat panggil ka sia pernah dijejeukeun masantren teu? Ora mas, ora sirah. Oh, kronya merenya. Nah, iri kan. Sehingga teh nyahoan ka pangeran tah sian jedakeun ka sia. Begitu ditanya, "Saha pangeran?" Teu nyaho. Kunaon mah teu nyaho? Teu pernah ngaji. Saha bapak sia? Panggil bapak sia. Pernah dia teh dijejeukeun supaya nyaho ka pangeran. Henteu, digubruseun kabeh jeung bapak-bapana. Teh kumaha coba hayu? Eta urang engke mikiran ge engke ayeuna malah sabtira di dunia. Tapi ketika orang engke ditanya tentang anak, ditanya tentang pemajikan, masya Allah geus mawa urang na ge sakieu beratna ngomong engke ditambah, sebab urang teh kepala kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Ngeri urang lamun inget kadinya, ya Allah ya Rabb. Mantak jejeukeun anak kena masantren. Ai kitu mah nya teu betaheun di pesantren. Engke kan urang geus. Begitu anak teh nyahoeun ibadah, nyahoeun ka pangeran mah ngan teu nyahoeun ibadah lantaran teu masantren, panggil bapak anak. Kok kula geus dikacilongokeun. Enggeus, canana balik we, kurang sih balik we. Aduh teu dikiriban-kiriban tah sia. Sia tah gara-gara mah. Ayo. Beneran teh dikiriban. Atupan kula teh karyawan. Haju di pabrikna ieu ku ari teh jelas. Bisa nu nyieun aturanana. Datang urang ka DPR. Gara-gara kos kitu DPR datang deui ka ditu DPR pusat datang. Ya numplak di ditu. Gas, di luar batu nyahuan kajian. Ada ya kemana yang ngaji? Jadi tumplak-tumplak ya. Yata'lamu adada sinin wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika tengada amal Allah. Kanu bieu teh panon poe bulan jeung manzilah teh illa bil haqq. Kecuali lurus bener ulah abasan teu heureyan. Allah nyen panon poe lain heureuy, Allah nyen bulan lain heureuy bil haq. Kahakanana gali ku maneh coba tentang mata poe jeung bulan teh. Aing teh lain lalagaan nyen panon poe teh cak Allah. Aing teh lain lalagaan nyen bulan teh. Gali ku sia, dalemi ku sia, bakal nyaho sia kana aslina bulan. Lain sakadar nyaho teh kurang berangkat ke bulan hayang nyaho di bulan, ternyata bulan itu busung, ternyata bulan itu tidak punya cahaya. Lain sakadar sakitu tapi hikmah daripada bulan. Masya Allah karim. Yasalunaka anil mahid, yasalunaka anil asalunaka. Dina Quran nanyakeun tentang itu, nah dijawabna kan ku hikmah ku Gusti Allah. Nah, ieu tentang bulan. Ternyata aing lain sembarangan sakola. Ma khalaqallahu dzalik illa bil haqq. Masyaallah. Yufassilul ayati. Ngajelaskeun Gusti Allah kana tanda-tanda bulan, sok geura jelaskeun tentang bulan berikut banjilana. Berikut darjah-darjah jeung buruj-burujna. Berikut jeung muhak-muhakna aya istilah muhak dina ilmu falak teh.
engke teh tungtung jeung tungtung teh ieu teh aya sabaraha darajah selisihna. Kemudian ieu tentang gerhana panon poe gerhana bulan digerhanakeun ku Gusti teliti ku maneh. Aya naon sih ieu nu mantak gerhana teh? Jeung hikmah tina gerhana teh aya naon? Gali yufassilul ayat. Allah ngajelaskeun tentang ayat-ayat di samping sorotan panon poe sorotan bulan. Masya Allah, ieu teh hikmah anu kurang hese kecuali para ahli-ahli ma'rifat, kecuali para ahli hayat. Ahli hayat mah make perhitungan real. Ahli ma'rifat dibere ku Gusti Allah kasfi wa tamkin, dibukakeun bae langsung plek nu mantap. Dina tafsir-nafsiran ieu teh aya 2. Hiji aya tafsir ngajelaskeun pake bitorikil kasfi. Dan eta jero jasa make kasaf. Coba bulan teh leumpang, coba bulan teh manzilah teh, coba panon poe teh, coba bumi teh. Ku Allah dibere ka kasafanana. Ternyata oh kos kieu. Dibukakeun we langsung dak tah hayang neuleung ada perjalanan bulan. Tadi bere deuleu atau poe, tadi bere deuleu kitu bumi, tadi bere deuleu manzilah-manzilana ala bitorikil kasfi. Masyaallah teu meunang tah. Teu meunang dibahas tah. Kudu para aulia-aulia Allah. Ayo mah bitorikil hayat dihitung bulan manzilah dan dihitung. Ayo untuk pakai perjalanan mana? Masya Allah karim. Iyalah maksudnya naon? Teu main-main Allah. Ma khalaqallahu dzalik illa bil haqq. Tok yufassilul ayat. Nah, Gusti Allah ngajelaskeun ayat teh liqaumi ya'lamun. Bagi kaum anu mikir mendalami tentang falak mata poe jeung bulan sampai sedalam-dalamna engke disimpulkeun ciptaan saha eta teh mulain ciptaan Allah saha nu bisa dek lupat ka mana atuh maneh teh lamun lain ka Allah lamun urang geus boga kayakinan bakal ka Allah atuh hirup maneh teh ditaker ku Gusti Allah. Sabaraha tahu dihirup kade geus aya takranana, anak geus aya takranana, atuh kade urang ngalaksanakeun digero ka ikhtiaran urang. Hiji-hijina Allah mere ikhtiar ka urang, pilihan urang deuk Allah apa deuk ka dunia? Deuk Allah apa deuk ka dunia? Sing hade. Ielah yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Diajak berpikir urang ke arah eta ku Imam Jalalain supaya orang ulah lengah teh geus aya takran